Jam 7 gini. Mantap. Tuh, kesayangan mana ya? Oh iya. Mana teh? Kan mana wae nu mata tunggu aku ya. Iyalah. Pak, mana? Ini 5.000. Satu Pak. No, akin naman nih. Manis. Mana nih? Manis. Oh iya ya. Oh, nyata. Ya. Bisa minta izin, Pak. Gimana ya? Ya, Pak. Boleh, Pak. Pak, kita kandung, Pak. Oh, kakak bisa. Pas pisan era. Ayah, kanina ya. Ayo, Pak, ayo. Pak. Hello. Mana nenek tinggal? Kardusna murad. Kata kabilang tadi. Mama buru-buru wae, ngebut wae jadi tikadenge. La ilaha illallah. Mana sih gara-gara anak nggak poe kok yang dipake, gawe dibawa, ulun dibawa, sare dipake. Man, sabar man. Istighbar, sabar. Mana itu gara-gara anak yo? Nah waktu itu jeung emak yang teh mau di Jakarta. Mana ya gara-gara anak yo? Aduh. Stres jelema teh aya deui nu kieu nya di dasar. Pakai murah segala, kok aja jangan baik tadi. Yo emak menetet ke jauh-jauhan. Tuh. Buka helmna. Ngadangan jalan itu. Iya teh. Naon plat be di luar deui. Naon kok. Halo. Aduh, SMA. Lu buka ke dalam. Buka dulu. Ya aing. Anjing, ejut kok. Ya. Aduh. Alah. Maneh. Aduh. Pengacara. Bismillah. Aing kayak datang yo. Kade di mana? Aing di Jakarta diusir corona. Jalannya. Tong tengah jalan jang. Bahaya. Kade cilaka ieu teh jalan Sorry. Ya.
rada kimpirnya. Siap. Non ya. Untuk uing we nu boga di dia. Mana teh mun lain uing mah cilaka. Nonnya. Non. Mah plat bela lawora asup Majalengka. Yang diusir corona atau balik ke Jakarta Pai aduh kurang-kurang lamun lain batu urang mah geus ki ya kurang-kurang ya turun aduh biar aing boga jauh boy biar jauh geus lah lanjutnya hati-hati nyupir siap yuk oke Ya. ya Ayo. Yang. Kalian jadinya. ya ulah di tengah-tengah siap nyupir we jalan turun bukan teh batur aing mah yuk nah, tadi kardus murah ya helm wae sobet wah ini di tengah jalan wae bawa motornya aduh aing liur ya bos aja lah Bakar. naik nah tuh Lah. Saya ngapain tuh? lagi nya tadinya ambil loba jarami heeh kayak tuh burit Lah iya ter. yang mau teh Lilap. si Aldo Dok Madok batur. Wah, goblok. Hei, turun. Goblok. Batur eta teh. Hei, ayo mana? Ayo dari siapa? Belek edan sia. Cangkeng aing bangsat. Nah tuh manelek aing maneh buah batur tiba heula. Jalan wae aing boga masalah ye. Masalah dengar rujak. Ulah ngarujak mangke deui. Aing boga masalah, Dok. Mana? Di kidul teh. Geus, udang kagak, guys. Ngomong di dia, Dok. Untuk urut teh, Dok. Mah tuh boga udun. Aing kamari teh murag, Dok. Keur megat si petot, jerapah. Soang ieu. Bukan teh. Tanpa dia sedih teuing itu boga udud aing tah. Nah, dia, Dok. Kumaha deui da aing mah pengangguran ya udun saayana we lah aing mah. Corona. Ya heuh. Aing ngandampak corona kieu nya, Dok. Aduh. Gudang tua, tak gudang. Udang kosong. Aing geus lumayan, Dok lah. Mana koreknya ka dia? Itu jadi jero korek. Mana? Tah? Kita udah jeung koreknya, Dok. Nu mahal mana Dok? Korekna. Koreknya. Ngan lah. Si pepen di pisan sih, Dok. Udah rangdan tuh. Tuh yang udah nguliran rangdang kan. Saha Ngote. Oh, ciromlah meureun. Kan lumayan. Bawa di teh griu. Kieu teh. Si aing penta, Dok. Udah. Iya. Si pepen lapisan lah udah aing mah. Ayo, mana jalan tuh? Buat ditinggalkeun. Alah, beureum di keusik kotor, Dok. Lah, sok aing. Tangnya teuing geus yatim piatu. Pepen naha? Ikut di babuk wae koneng urang. Lihat yuk pen. Aduh, elek kamari nyerinya. Nyeri tuur jeung nyeri ya. Nyeri nama teh sabaraha? Ngan nyeri naon? Ewotna ingat. Kenapa tuh di dari doan? Teuing ieu mah dewasa. Oh, setengah api aing mah kadinya lah. Marang mah di bawah umur kene. Memang geus nu nyeri suku mah jeung nyeri ieu mah. Tong dipikiran. Uing mah emang ngobrol jeung dewek teh masalah kamari di jalan. Si Askeng. Nyaho teh? Nu ngahadang beungeut kieu teh beureungna. Nah, gitu. Panjang. Ya, oh ya. Iya. Situ mah apa? Gitu. Si Askeng
tengah jalan. Dinahakeun kemana? Uing dieureun ke tengah jalan dewek mah. Lalawor ningali plat B. Uing kan sebagai preman Pribumi gitu. Lah yo pribumi ningali plat B. Tengah jalan ditejak ku saya teh jeung si Askeng. Jelema etana. Jelema nu beung panjang. Apa jelema teh? Nyaho nu beungna panjang mah soang teh. Metot. Rupanya si Askeng urang ditejak. Iya, dewekna kumaneh. Heeh. Si Askeng tejak balik ku aing teh. Pas balik ka dieu ningali si Aldo keur ngana buah batur. Iya, merahkeun pisan ih. Si Buah batur di alingan wae. Ku saya teh di kocok. Ngeunah ngarujak wayah kieu teh ngababuk bujur anggot ka murag. Eta si Ujang nah cuci mah teh. Jang, Aing kepikiran. pikiran naon? Aya mah anjing di parab anjing heula. Hah? Ka mana? Ngawur naon? Jeung hayam. Heeh, anjing lah ka ditu balik lah. Kayak bapak mana masuk nyarekan ka aing. Aing sok kana teh. Jeung ka ditu balik lah. Jawab lah. Goblok. Nah, iya. Jelema lepak. Jelema lepak. Nah, iya kemarin waing. Aing ditinggalkeun. Musik. Dipla keng. Jelema lepoit dah. Dipla. Diukna tuh keh. Diuk. Aing teh geus pak motor jeung si teh. Terus Kapanggi jeung sa kamar teh. Beung panjang. Sa Si jerapah. petot. terus kumaha? Nah, kapanggi aing teh geus kapanggi teh miang sepetet miang. Nah, aing teh balik jeung si eta teh. Kan aing teh ngobrol heula sama teh. Terus kumaha? Aing teh ngompol. Goblok aing keur ngeunah-ngeunah ngompol dijongklokeun ke tukang. Saha dijongklokeun? Tah, jelema lepas. Mana nyuk ceruk? Nya ngompol genep jam ek saruda mingguan. Aing keur ngeunah. Aing teh keur ngeunah. Main lilap teh jeung sabalik. Aing tinggal goblok. Minumna sagalon meureun deui Aya ieu non anu kemarin pak aing teh. ngilu jeung batur. Eta aing teh ngilu jeung eta aing teh. Banyak bohong memang ngompol genep jam pisan lila. Ulah, tadi nu diomongkeun maneh, Le, jeung si Askeng. Kumaha ciri-cirina sok? Ciri-cirina jelema eta teh kumaha? Mimiti. Pertama, Beheung panjang. beheung panjang. Kadua, Eta teh plat B. plat B. Yang ada galing lah. Galing. Beheung panjang. Helm. Helm naon sih? Full press teu. Tuh, padulu. Hidungnya. Padulu. Uing juga sih eta. uing kamari, Le. Aya jelema papanggih di Mang Salam, di perbatasan Kodasari teh. Sarua deui. Ciri-cirina mah sarua. Bu kaos gitulah rupana. Tapi eta teh jelema teh kaos nu kieu ye. Jadi nyemprot eta ciduna teh. Jadi ya Pen ngobrol acawe pen. saking cewot teh ya ka jelema eta nya. Motor ngalewat, si kardusna teh murah. Niat uing kan baik. Eta muka helm, ngamuk ka helm le. Allah alam kudu nama. Mau kardus teh tukang na. Mawa kardus. Kardus tadi udah caritakeun. Metodenya ciri-ciri peak 87 derajat. Derajat. Jadi Sore. kumaha? Sore. Iya, sok Ngopi bae. Ngopi di mana? Warung mana heula euy teu nyaho do. Warung Juhe. Warung Juhe. Aji nuhun geus yuk. Budak ka mana udah? Ngopi, bareng Juhe. Bareng comeran. Yang tenang geng. Tenang, di mana selalu dah sok. Asila. Bukan. Jelema lepak. Elek motor. Coba. Jangan mau cek pepen do. Ya suku ongkohnya ya ongkoh. Abeh nyeri hate. Nyanyi. Turunkan do. Hei. Daktor naik. Enggak bener dong. Turunkan. Mana? Kamar tinggalkeun, ayeuna tinggalkeun di jelema lepak. Lepak.
Jelas kok aing makin gitu aing mah. Bagian aing mah aing nggak ke bel. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.